Sanu nenggelan oleh aing. Goblok anjing dah aing jadi tertulus. Jadi geus melentung gitu. Aing geus melentung ka kaki sanu nenggelan oleh aing. Itu tukang kuda lumpi. Goblok si anjing teh. Gelo aing jadi tertulus. Aya kian jadi ke. Goblok ngarugikeun perusahaan aing. Ya mau manggil deui atuh. Sirah aing ditegel pek tapi jeung kakalek-lek anjing teh. Goblok. Itu bener deui. Aduh, ieu mah kasurupanyaan anjing teh. Ah, sok aya wae dengan nu kieu mah. Power aja. Atos. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki saha ieu teh? Aing bapa maneh. Aya keneh goblok atuh. Bangsa bapak. Aing mang maneh. Aya keneh. Bangsa nyaron. Aing aki maneh. Aya keneh aki mah. Saha tuh ieu? Saha tuh ieu? Banyak karuhun poho ka ngaran atuh. Atos hawatos sing hawatos kana kurungan pur lanceuk. Sing hawatos atos bari lagi atos ya. Da atosan bari lagi benjang lagi. Hayang disawer. Banyak karuhun hayang disawer Itu na. eueuh ti ditu na karuhun hayang disawer kaluhun mah hayangna teh enog kopi pahit daging atah hayangna teh wah kulantaran eyangna aing teu butuh duit yang leusing nuhun 25.000 iya nuhun Ulah dibejakeun. Disebutkan ketua. Hayang disawer upah Haji Heri. Pak Heri. Ulah balik lagi mana Haji Heya. Lamun cari sawer ku Pak Haji Heri aing moal cangeun. Tapi kajang 12 beurang aing moal cangeun. Sing hawatos atuh. Sing hawatos sakurungan balik lagi ye. Bayang panggil jeung Pak Haji Heri. Can kakuping teu kakupingeun meureun bari nage Pak polisi atuh era. disebut teu kadenge namanya make sound system. Pak Haji Heri teh bilih teh nyanak antos bilihna tuh. Anak Pak Haji Heri nuhun 50.000 eueuh. Nuhun. Bapak Haji Heri ini akan seni jeung budayanya euy. Udah sarajan di keamanan tepuk tangan.